rutin di cok. Terus di tukang jahit, terus nyokot tiung. Ini kan aja menuk di dia Tom. Aing kerbet ya cok. Geus lo asa di alemnya teh. Tom, ke warung aja pembelikan kacambah. Sanggeuk teuing, masa seorang Etom Restu Hidayat disuruh meuli kacambah? Ini mari disuruh teu daek bae. Lain teu daek cok. Aing na isin geus meuli ku cucu bae. Ini mari disuruh teh kalah nyuruh deui. Atuh ari sanggeuk cok. Yang cici bae nu ka warungna ieu pamawakeun ieu bae ka imah. Astagfirullahaladzim. Si Jukung ari HS cek ngeunah-ngeunah teuing. Ki cara nama jiwa jail aing meronta-ronta. Si Jukung jadi lelaki teu pantes, jadi awewe angot leuwih teu pantes. Aduh. Capek geuh gawe teh. Gawe naonnya nu kira-kira teh capek. Masya Allah, di ditu si Jukung molor, di dieu si Muarif molor deui. Ieu hari molor sedunia apa kumahanya? Rip. 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 Cantik oke si Muarif. Yang sabarai nya. Perasaan geus burit. Isi naon? Kopek dasar nu make kendiung kana hulu aing. Kapanggih jamana kok ini dur mata api neraka. Gini serem kieu. Isi naon? Gini aing make tiung. Saya nu make kuntiung kana hulu aing go. Gini sia kala nuduh aing. Terus ada lamun lainnya neh. Ari nana tulah tuh ari buktina mah. Pugo ya buktina. Tiung saha eta na Jo? Atuh nu nya neh ta buktina nya make tiung. Jika ibu nu X6. Geus ngaku berep ita tiungnya neh. Berarti nya neh nu ngajaran aing teh. Ari nya ane tuduh bek aing. Pugo aing ge nu ngajailan. Terus anu jailna? Atuh teu nyaho lamun nya mah ku aing doncok Jo. Sahanya. Kenah tinggal ulang bae. Iya das anu ngajailan orang duaan. Ngajailan kumaha Iya anu make tiung. Nyaho jaman nama saha? Ya tiungna tuh hiji nama dibayarkan ku Sumarif.
Asa apal tiungna. Apa? Terus si tiung sah des. Namrip, tuang oncok jam mana? Oke. Des, agak bejakeun ina tiung saha. Eta mah tiung deh si A nu tadi dibawa ku si Etom. Rip, berarti mau salah deui si Etom nu ngajailan urang teh. Kumaha Rip, tuang oncok bae ka mana nam? 6. Atuh kae lah Rip, eta tiungna buka aing ngerakeun. Kayak ku jarama disangka aing mau dukun paraji. Harus yang ngecep Aduh, kain mah. aduh. Gus, bagus. Kagak si muarif gelis-gelis kumisan. Omo si Jukung lucu pisan banget nate juga emak-emak. Kabur ah, si budak balas dendam. Ju, itu setom nake. Endi Rip? Itu. Ubar ulah Jo. Uber lah, orang geus jailan. Hayo. Nam. Hop Jo. Ayo mau pencar penam. Nane ka ditu aing ka ditu. Oh, Terus deh si Kandi. mantang jalan deh ah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Supaya tekan nyawan ku budak kumanya. Aha. Kandinya tangkurak setom. Dah. Mak, manggan blak letik lulumpatan. Kandinya tangkurak setom. Bisa minta tolong ke Tulungan naon, Mak? Mak nyabrang singkat tabrak ku embem. Hah? Bae lagi kalau tembung aja dogong kau cicing di imah mau naon, nam? Iya ta, Mak, di mana? Nuhun, hatur nuhunnya mah. Emang. Aduh, emang aing geus kolot. Tandingan yuk. Alhamdulillah si Jukung geus eueuh. Muarif pisan. Jang. Nah, Mak. Kang nyebrang ke emak ge, mana arek ka warung. Oke. Ayo, Mak. Kandinya yang setom. Tadi momen tok. Balik di bea. Kopek tuh semua Rip. Mama kau yang diseberangkan deh bae. Nuhunnya Jang. Mohon, Mak. Rip, nyasina mama kau yang diseberangkan deh. Ayo si mana men tadi seberangkon. Nyana deh kan kau balik naga tadi kau yang diseberangkan, akhirnya diseberangkan deh. Aing manulungan, Jo. Atuh udah seru aja tadi nulungan, mang nyeberangkan. Guys, ulang urusan mama, tugas orang manian setom. Ih, Rip, mama nawo. Kan di Rip, mama na eta. Nya ngoju, buah aden. Kira aku zaman kiwari kena aden. Atuh aya buktinya itu mama ngaleungit. Geus Rip, ulah ngurusanan mama ayeuna mah meujeul cungtan setom. Oh, nam. Ari itu mah marek nah singsat-singsat di diana. Buah ek meh per. Mak, mun ek meh per ulah di dia eta mah kebon batur. Tiga suara tici aing. Mak, kadenge teh si budeg tanaha. Kopek teh aing disebut emak budak. Aing kudu kumaha ieu nya. Amis teu kanyawan ku cici aing. Mak,
Aduh, nanti irit kalau gerobet dia. Kita mama boga cerita sih, gini di gerontong ngaliat-ngaliat. Aduh, keder. Rip, jika nama itu saya tahu menip. Nam, jangan lewat, Cuk. Nam. Mak, ngaliat atuh sombong pisan jadi mama teh. Rip, saya nu make Ngap. Hari nana tuh ulah sudah tuduh di kalanci cerong-cerong si Jonan. Jahat. Aing opek. Rip. Mau pencar benam. Oh, nam. Aing ka ditu, aing ka ditu. Hari itu mama rek